nu mata kayak hayang gerak kiamat teh hirup ngarep kiamat hirup teh hayang gerak parina ka akhirat sararea hayang nyaksian bapak aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka dorakati anak loba ai bapak dorakati anak mamun anak dorakati kolot loba ngomong tegas kemana kan loba bapak dorakati anak mun anak dorakati kolot loba aya aya anu kolot dorakati anak Allah di mana-mana oge dina keterangan ge aya oge aya ge anak nu dorakati kolot anak eta ge loba ngan ieu mah aya kolot diantarana dorakati anak lamun aya buktikeun ulah jadi ribut mana bapak dorakati anak loba jelema nu dibawa ke kantor polisi nepi ka dibui alatan micen orok gini eta sia dorakati anak aya woyo jempe eleh sia wah meureun pang dipikeun ke meureun anak jadah naon pang dipikeun ke ku indungna anak jadah nyalahkeun ka anak si belegu ya heueuh pang dipikeun ke lain anak jadah teh indungna haram jadah pangna dipikeun oge meureunna kitu teh hasil hubungan gelap maksudna kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih ulah nyarahkeun budak budak pacan boga dosa ieu anak jadah indungna haram jadah maksud anak jadah teh kuring mah anak nu bapaan teh naon anak nu bapaan anak bapaan sia teu mikir ngomong teh mainnya nah eta awewe reuneuh teh teh gasa-gasa kana pager bukeujeung bapaan aya meureungan teh tanggung jawab hungkul nu matak kolotna haram jadah bener atuh di rumah sakit dosa teu ngarumasakeun dosa pada si ayah nu matak cing salaladar teh nepi ka perbadinya tah hirupna bener tapi kan zaman nu matak lamun semar hayang bagja hirupna hayang selamat dunya akhirat anu jadi anak teh bumule pikanya kumah dampa suku anak teh lamun ayeuna dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa si horeng ari kolot teh tunggu rayu tangka darajat ai kaprego jiga nu heueuh sabab Gusti moal ka hampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana ya bapak ari kaprego jiga nu heueuh ngomongna leres tuh bapak ge leres ceuk bapak sedangkeun lamun urang dorakati indung ti bapak lamun di lemur kai ranu lamun di leuweung kai dangdeur dipake pangaret binggang dipake pamikul benggong dipake suluh teruhai matak baluang anu niuk lir hirup cara gamparan awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kotornya panya leres tuh cesta jika nu benar ngomongna kaprego dek teh kitu kumaha sabab indung disiksa ti keur nyiram keneh ku anak tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nangkarak sare eungap nya ngigir nyeri nang kuban teu bisa pisan burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih indung disebutna ge ngajuru na maot dendam ka anak teu kalah nyapanya leres tuh ai kaprego bener ngomongna teh nu matak wajib urang ngahormat kana jadi kolot ya banyak leres tuh udah sari pameunangkeun dan tadi malain kitu ngomongna kanu jadi bapak teh lamun panggil balik digawe ti mana wae gabruk nu jadi bapak hormat sujud ka indung heula tuluy ka bapak ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapak naon sababna kudu nyekel tuur sabab gede jasana teh tuur teh dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh
goblok, goblok.